Hari ngomong kiai dah. Naon dit? Kan mau jadi sepi. Gampang eta mah. Nya bawa KTP teu. Emang aya jaket naon KTP. Ieu nya perusahaan aing tah mah penting KTP heula dia. Woi. Aya enggak KTP mah ya. Bawa hari nak aja kan mau jadi jauh kadang-kadang tah KTP. Maksudnya lagi kumakan KTP. Iya, siapa aing foto heula ye. Nya. Foto heula sia ku aing. Cicing di dinya. Foto ku aing bet dia. Kayak mau di kemana-mana kan? Lah moal foto aja. Luas Iya. mah. Iya aing kota kieu. Nah, geus. Nah, Tentang we sia mah. ojek bu. Aing heula yoy. Aing kuis. Pangarup mah ieu bet ya. Aing pangarup mah barisna ge eta, sia kumaha sih? Sia mah pas mangkat didinya pan aing tadi na ieu. Ayo Bu naik ojek ayo Bu. Enggak lagi orang dek kawarin orangnya. Bet siapa? Tadi atuh ngomong rek ka warung mah. Wae sih. Iya yoy, kumaha eta KTP? Maksudna jadi duit teu. Tenang, KTP mau jadi duit. Dan kuan dicairkeun lah sia pokona mah. Udah tenang-tenang wae ge aing KTP leungit gitu we deh aing. Ngaran kecil teh. Moal kita tungguan aja ye. Udah lain ngeangan heula nya. Aing mangatanya aing dah lah yo. Ayo tenang poin dulu sih. Oh, ayo bakal jantar yo. Pulang teh tah. Lumayan dia aing boga aplikasi ya, KTP poin. Dimanfaatkeun si Abid ya. Aing tinggal dengan kolektor doang kosimanya. Lah foto geus aya di aing. Tinggal nginjem duitnya doang. Santai mah. Duit kita pokona mah. Kan ya fotokopinya KTP geus aya di aing. Jangan pinjaman online cair pokona mah. Tagi masih Abid, aing mah bebas. Abid bego banget bikin dimanfaatkeun ku aing ya. Bang, ojek lain. Nah, itu tulisanna lah ojek. Naik tuh, ojek. Nah, ayo siap. Yang mana? Nah, Jawa Tengah. Buset, itu jauh. Ini motor kurang kuatan moal ieu nya. Ayo lah, Siap. ayo, Buat coba. Siap, urang kayak mahal nya. Oke, siap. Goblok sugan jelema ngojek nya ka Jawa Tengah saode nganterkeun. Motor kowe bakos kieu, kowe tinggalkeun. Wah, telepon masuk nomor saya. Kata kata. Halo. Iya halo Pak, selamat sore Pak. Ini dengan Bapak Tabid Pak. Oh iya benar saya Tabid. Iya saya mengajukan pinjaman uang. Selamat Bapak ya. Dengan pinjaman online-nya sudah saya ACC. Masalah jatuh temponya seminggu Pak, paling lama. Oh iya. Iya. Oh iya. Siap. Makasih Pak. Nah, cair ya. Aing boga duit kok sih cara namanya. Beres lah. Yalah. Kang ojek, Kang. Ojek. Abis tariknya kok sia. Sis. Kumpen sinarin beren ka aing ojegan. Aing geus menang tarikan we ka Jawa Tengah aing. Pantos aing beren ojegan kieu. Oh ayo, aing ngolah. Aing narik heula ayo. Sok. Ayo. Cek lana apa nya? Ade. Selamat siang Pak. Siang. Ngojek lagi, Kang. Lain nek nanyakin dulu ya. Kenon ya? Oh itu kayak gimana? Oh, wow atuh ieu mah. Kan di mana jauh. Kan kudu ngojek ka Kajian urang. jauh ge hayu anterkeun we. 100.000. Kajian, ayo. Ayo, berangkat. Siap. Naik, ayo. Siap.
Ini bakal dia deui. Kumaha sih? Iya tungguannya na iya, gedengnya zaman ka dieu. Ka dieu meureun. Tungguannya na iya heula. Atuh rek nah urang ngojek. Ini putar-putar. Iya, tungguannya na iya. Wala lamun teu kitu moal panggil ka di dinya. Tadi mau jalan mana aja? Ka dieu tungguannya heula na iya. Main ngosin yang anu Abid. Iya, manehna teh. Biasa pinjaman. Oh. Ya geus tungguannya na iya. Teh, tadi datang jelmana. Narek di intip pula berarti itu. Nah, orang nungguan luar di dia. Nah itu intip jelmana ieu. Ditabur engke lawan urang mah. Mah, Ayo siap ya. ayo. Itu tuh. Ini orang dorong we. Nah. Duh, harus amat ya sama anak sih. Aturan ya. Ya rapi. Lari apa? Berah. Mana? Tuh. Ya. Oh, baju belah. Heeh. Ayo kayaknya. Ayo, campur ayo. Ya. Sesuai kan yang KTP foto tadi. Hah, sesuai yang kata Ben. Iya. Ayo. Nomor itu ayo. Naik ayo. Bid, anu neang sia tah. Ingat ka dieu nya. Pak. Punten Kang. Naon? Iya masalah pinjaman. Pinjaman. Pinjaman online. Pinjaman. Naon, Pak? Urang teu minjemna naon? Apaan kurang dari ACC geus transfer duitna. Ieu kasa. Ieu teu narima duit pisan sebenarnya. Tah, iya. KTP na naon. Kan. Oh, kudu heula. Ieu kamari ieu keur teh, keur tieu teh. Marekeun KTP teh kasih ieu. Kasaha? Ieu. Oh, lain akang lain. Lain urang marekeun KTP kamari cenah di urang di foto ku manehna. Tah pokona urang teu nyaho. Tah pokona ieu aplikasi KTP atas nama di dinya. Tah fotona ge. Nah, heueuh, tapi duitna asikna ka rekening saha? Urang can narima duit sebabna. Gitu, mentak urang tadinya pola haklok begitu. Dina uang pinjaman naon. Coba ilik dina aplikasina, asupna ka saha? Coba. Tah, atuh ieu mah, ieu Ginanjar mah anu tadi ngojegeun abang. Anu bener kan? Lah heuh, eta ubus tuh eta urang di manehna. Berarti bisa teu kapangijing maena deui urang ieu. Di mana imahna ieu? Oh, yang urang rada kurang nyaho imana mah. Sebenarnya wow di dieu ngojek. Ayo wae meureun. Oh, nya pasti mun aya ka dieu suga. Urang beres teh cenah cek mana bakal menang bantuan urang tadi berekeun urang dipoto sagala sih supaya aya maksudna aya buktina. Itu. Ieu sanu mayar atuh. Lah sanu rek mayar urang ge boborong mayar duit di mana? Pugu urang ge nungguan eta tadina mah ti si ieu. Itu mah aing katipu. Nya sarua katipu urang ge.